fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Pek anjeun ibadah kanggo si Allah sing ikhlas ibadah teh. Ikhlas teh kumaha? Tah ieu we. Abot deui aya mah. Jalmi nu ikhlas teh kadang-kadangnya hari ibadah salat teu ikhlas manusia tong salat tadi teh nya. Sedekah teu ikhlas tong sedekah. Ikhlas mah ibu buah. Ikhlas mah hasil ikhlas mah. Ulah mudah-mudah buah, ulah mudah-mudah miceun, ya miceun ikhlas mah. Sing wareg weh tuangna, sing seur tuangna miceun mah kumaha engke datang sorangan ikhlas. Jadi paneuri ikhlas mah. Ikhlas mah di mana ibadah urang tos istiqomah, Allah masihan ikhlas. Upami urang can istiqomah ibadah, nah can waka ikhlas, hampura. Ibu mimiti ngaos ka dieu, moal waka ikhlas. Mimitina hayang nemong-nemong tiung. Kan bios. Mimiti mah hayang nemong-nemong mukena gitu nya. Mimiti mah hayang nemong-nemong kagaduh we urang nya. Tapi terus we ngaos. Lami kalamian, asana mah hayang pamer. Diraudih ku si Allah. Kulantar istiqomah ngaosna leungit we. Nah, da baheula mah hayang kapuji, tapi lain lami kalamian mah leungit teh rasa hayang kapuji teh. Timbul we ikhlas. Sedekah. Mimiti mah hayang katembong ku batur. Terus nyeleukeunnan we. Tapi lami kalamian mah ada moal, Allah masihan kaikhlasan. Nah, we abi lamun sok ninggal bapak aing, bapak aing gitu ya, sok ninggal YouTube itu bapak aing. Bapak aing, sedekah teh 50 juta sadinten teh. Kamu 50 juta kali 30 sabaraha ibu? 1,5 miliar beureun sampun. Di mana duit nanya? Terus sedekah. Tah lamun teu ikhlas mah eureun eta teh. Tapi kulantaran ikhlas, cirina kumaha ikhlas teh? Terus we dipuji rek di pojok ge angger we sedekah. Jadi ciri nanu ikhlas mah rek dipuji teu matak manyun, teu mancung, rek di pojok teu matak manyun angger we ikhlas mah. Gitu. Tinggal cirina kitu, teras we istiqomah urang teh ibadah. Rek dipuji sok jangan